Jadi lamun lewat ka dieu sing hati-hati omat. Pemirsa, tak iya teh ngaranna teh naon ngaranna teh? Tanyakan panganten. Ya. Jadi lamun lewat ka dieu sing hati-hati omat. Bisi urang lewat ka dieu wayahna kudu loba eling kalau apa bisa loba kejadian di dieu teh ya. Loba kejadiannya. Omat. Pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini Kang Masmud aya di mana itu? Ditanyakan panganten. Luar biasa indahna, luar biasa sekali, masya Allah. Amun lewat ka dieu omat, kali deui omat 1000 kali omat, kudu loba eling kalau ame orang teh cilakanya. Jadi loba eling, loba hati-hati. Tuh, pemandangan amat indah pemirsa. Dia teh aya di Pakenjing, Kecamatan Pakenjing. Kecamatan Pakenjing, Kabupaten Garut. Jadi lamun rek kabung pulang, rek ka mana ka Ranca Buaya, tah lewatna lewat dieu. Bakal lewat dieu. Lewat mana teh? Jalan Halimun, Tanyakan Panganten.